Iya geuning. Aya. Saha di jero? Urang saha? Urang aduh. Saha urang teh? Ultraman. Buset Ultraman anu modal di dieu, emang di langit eueuh hese lain. Aduh. Bos. Aduh. Ke situ tumbol ieu, kayak baru dari dia gerak. Sabar. Aduh. Tanggung euy, sabar ye. Mau atuh aku mah keuyeup sudila amat aing mah. Aku atuh mah plastik na ieu. Aduh. Sah sih teh, kesabaran amat ieu teh. Aduh, genah ieu. Aduh. Sah. Sugan teh saha? Maneh ningjang? Kesan gila emang. Masa gantian deh. Bulas. Jiset. Bau amat. Lu mah ngabok naon sih? Bodoh. Makan aja Gus Jajang. Kuih Cilembu 1 kilo 10.000. Bulan apa? Misalnya yang minyak diberikan pesanan semua kumaha itu kok. Sikap dah apa ya? Kebiasaan. Wow, itu biasa. Lang, bolang. Lang. Mana sih si bolang teh? Hei. Untung main HP wae bantuan ibu atuh Lang. Bantuan naon, Bu? Ka warungkeun, ibu teh loba pesenan eta donat eueuh gulana eueuh naon. Kira aku bolang banyak pas gitu. Sakalian meuli jengkol, lauk teri, sambeleun. Tah, kantongna tah. Era. Lalaki di tah balanja. Karena rese budak teh dititahna ini anjing semajan sia. Sarang eta bieu geus sia aing nyoba sesuatu. Eta mah kan pagawean awewe, di lila bolang awewe gerang. Terus ya apa? Udah selesai. Pantasnya tuh ngerada kamu. Pakai usia. Naon ieu teh, Bu? Nanaonan? Naon ieu teh? Nanaonan Ibu? Emang bolang awewe. Pancek maneh cenah eta pagawean awewe tah. Ku aing ngecipaye dibere eta daster. Jadi kos awewe. Buru ka itu ka warung. Astagfirullah, aing pun yang bolang dulu. Awewe sugan, pakai deh. Geus. Ninggalis mana lang tersangka. Tinggalin make sedo, jeung maskara, geus jadi deh. Bolangit. Ay Ibu, gelis di mana? Bolang mah pas kalong aji ibarat kieu ih. Bolang teh kalakuan teh. Ya, ke warung, geus. Jadi yang cerita, yang belanja, sambeleun, jengkol, bayi tuh ya nang sarebu. Nah, buru, si burit manten, buru. Kebiasaan, ini seksi. Bener-bener boga ibu teh sungguh kejam. Astagfirullahaladzim. Bolang, ayo mana nanaonan? Jangan dibanci we ini mah. Hai. Eling maneh teh lang. Kunaon sih? Gara-gara awewe-nya. So awewe nehi urang mah kagelon awewe. Ada balina. Mana aya awewe nu daekeun ka kitu dasteran.
Terus kunaon? Ieu make pakaian kos kieu. Kayak kurang. Maha. Jadi ibu orang mah pakainya di bengkel. Emang geus. Jari ke mana, Bang? Kemana ya? Nanya aku mau kemana? Aku mau ngelamar di sekolah sih ya. Aduh, geus gelo eta budak.